Ujungna disebat acuk salontreng, sedangkan lancinganna ilaharna disebut lancingan komprang atanapi lancingan pansi. Kusabab perkembangan zaman, lancingan sareng acuk ieu ku masyarakat Balarea disebatna acuk pangsi kusabab warnana anu hideung-hideung. Teu hilang oge nganggo sarung anu disalinakeun kanggo ciri khas sarta nganggo sandal anu disebatna sandal tarumpah nu hijieuna tina kain. Teu hilang oge kanggo iket anu jenisna aya dua, nyaeta barang bang sempar sareng kenjuang lentu. Acuk ieu masih diangge nepi ka zaman ayeuna. Tapi anu ngangge acuk ieu sanes nunjukkeun jalmi eta rakyat biasa atawa rakyat sangsara. Tapina lebih ke nunjukkeun baju adat Sunda asli. Mangrupikeun salah sahiji pakaian tradisional adat Sunda anu diwariskeun ku karuhun anu ekstensina perlu dijaga. Pangsi henteu ngangsa ukur pakaian panutup awak, tapi pangsi ngagaduhankeun sapat anu aya patula-patarna jeung kahirupan masyarakat zaman baheula di Tatar Sunda. Sepuh-sepuh baheula pernah ngajelaskeun yen bentuk jeung jahitan pangsi ngandung harti nu bisa dijadikan kaingat ke makena sangkan bisa terus introspeksi. Pakaian istina biasana nganggo kain batik anu panjang, nyaeta sarung atawa disebat oge sinjang tunggal kanggo kahandapna. Teras nganggo beubeung, kaluhurna nganggo kabaya. Kadua motif ieu dipeuleun ku batik anu andalmi, sareng sendalna ngangge sendal capit katempak. Ngandung harti sauyunan nyaeta urang kudu aya dina hiji kahirupan anu madeg. Yang salontreng dijieun teu make kerat. Biasana di bagian salontreng diwangun ku 5 atau 6 kancing. Anu 5 kancing nunjukkeun yen rukun Islam teh aya 5. Anu 6 kancing nunjukkeun yen rukun iman teh aya 6. Makna sareng dina acuk adat ieu nyaeta DPDP nyaeta kudu handap asor ulah sempok. Beungeut tina acuk adat Sunda ieu ngandung harti nyaeta arunan salaku manusia tong silih singkut jeung manusia nu lain. Jeung beungeut ieu ngandung harti ripah, repeh jeung rapuh. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring sapara kanca dipika hatur. Hapunten bilih aya lepat atawa pikirangna kumargi ilmu arurang sadaya aya batesna. Hatur nuhun oge kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.